Kupang mulia na manusia teh si horeng manusia nu jadi abdina Allah. Ciri kemuliaan anak nu kahiji dugika diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Nu Maha Suci. Ciri kemuliaan nu kadua ieu jagat ku pangeran dititipkeunana teh lain ka manusia nu jadi abdi setan, tapi dipihapkeun dititipkeun ka manusia nu jadi abdina Allah. Sina dieusian ku abdi Allah, sina diatur ku abdi Allah, sina dibangun ku abdi Allah, sina didalahar rezekina ku abdi Allah. Eta kebagjaan dunia, kebagjaan akhirat moal boa surga buruhna. Kauningan ku sadayana di sawarga mah salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sakali deui di sawarga mah salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sabab sawarga wungkul eusina teh manusia nu jadi abdina Allah. Anu janten persoalan dina danget kiwari saya sanes iwal ke urang sadaya ngajerit ka Nu Maha Suci hayang teuing urang sagarwa putra putu tatangga jeung baraya pinarengan sing jaradi abdina Allah.